Kumaha ayeuna usum tarik angin kasienan Celestenya bahaya daripada wayah nari keluar alhamdulillah lubuk. Eta anu masih kepenek oge dipurutul heula da eta teh condong ke bumi supaya henteu berat teuing ngabedoana dipurutul ditutuhan heula. Memang nuju bubuah anu jangkung dikanceng di talian tak anu naik ieu kenek senso kurang Citumang parantos ahli dina bidang naik eta nuju nalikeun heula tamat nalikeun langsung lungsur sok ang didoakeun sing salamet lungsur tuh. Rada jangkung oge eta tangka kalapa masih kene leubet nang power ku tarik angin pembawa angin nanti belah wetan kali kulona bumi sok sieun bisi bahaya aya hal-hal anu teu diharepkeun sok ngantosan lungsur simang lungsur anu ngabedo siap-siap teu pada ditu ngaso heula cenah capek tuh ya salengkah operator sensor siap terus ngadirin sensornya anu naik kalapa terus diutana tas nganceng supaya aman ya persiapan berenuan jangkung aku sabar bisi ini mau karena jalan soran diganyal heula diganyal ku bongkot pas cina kurang pas wayahna turun tangan tukang sensok yang bener-bener ganyana bisa nyerang ya anu ngabedoa jangkung tangka kelapa jangkung ya pasti insya Allah di India bu ada sentuhan terus runtuh dah waktu runtuhna teh katayangkeun diukur kolep tapi teh bareng ayeuna 2,5 meter ayeuna 2 meter iya mah beureum dari kepucuk-pucuk kiring tangga kalapana kalau eta persiapan tanggal kedua nganceng tanggal anu kedua paritnya itu ditaekan deui konek sensor urang
Citumang. Orang pengawinan paling Orang Citumang. Nur Setia. Nur Setia, penebang ahli. Mulai dipotong. Saya tunggu kacang. Mana baca nanti jadi pare-pare yang kacang jadi. Kalau jalan itu maksudnya asuran dan kacang jadi semua. Tanggal alpukut ke itu. Ulah na juru. Ulah dekat juru na. Nah. Ayo dia mah. Ayo juga na. Kan kurang ngeberi ya. Jangan ya. Terus itu cekosi sok mau keluar sih oh ngait Wah, geus ngarigeug geuning.
tangkoyan mari. Mari di manyam-manyam. Mari dari itu red. Mari di manyam-manyam tak. Titiana penebang naon Kang? Penebang super. Oh masih ya, ya. Oh, kurang 5.